Ayo Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Aing Tekan YouTuber tombol saja. lonceng. Oke. Nu bade sawer. Kantun aya didinya. di bawah di link Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Mitra kaum dangu hatur nuhunnya kanu parantos komentar oge manco dongeng sareng ngalaik videona mudah-mudahan kasayanana sing digentosan ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tinu dipasikeun ka Manganggang. Oge Mangga ngucapkeun hatur nuhun ka Teh Titin Hartini nya hatur nuhun Teh Titin Hartini anu parantos maparin saweran kamari teh nya. Mudah-mudahan berkah jazakallahu khairan kasiron katampi pisan kalayan kabingahan. Oke kanu sanes teh sawiosnya tacan tariasa nyawer oge nu penting mah urang di dieu ngariung mung pulung ngamumule bahasa Sunda dina padaran dongeng Sunda ti Manganggang. Nuhun oge ka Kang Cep Rusmana, ka Kang Muhammad Dal Farij nya ti Garut Desa Dano acan tiasa nyawer abi mah manggang teh sawios kasepnya hatur nuhun. Aya Neng Isma Amalia, aya Kang Ahmad Sumatera Barat, aya Darul Rizal nya hatur nuhun. Aya Azahra hatur nuhun, aya Eli Karwati hatur nuhun, aya Risma hatur nuhun, aya Edi Setiawan hatur nuhun, aya Inara Khairunisa hatur nuhun, aya Florentina Ning nuhun, aya Dayanaya Tahyati hatur nuhun bagernya tos manco deui. Aya Asep Nurjaman hatur nuhun, aya Kang Bibi sasisia mah tarang lewat di beranda simkuring nuju free heula pangintennya. Setiap hari oge tayang terus dongeng Manggang banyak panginten eta tombol subscribe-na notifikasina teu diaktifkeun atanapi otomatis ku YouTube-na di unfollow-kan lagi gitu. Biasanya gitu YouTube mah upami teu nyimak dongeng Manggang sababaraha dinten biasanya rekomendasina ditebihkeun moal dimunculkeun moal dinotifikasikeun nu dimunculkeunna video-video anu ditonton ku urang sadidinten gitu. Aya Dani Andriani hatur nuhun, aya Mauis hatur nuhun, aya Asep Nurjaman Cisarua Cineam Tasikmalaya hatur nuhun caket ka Citanduy nya Tasikmalaya mah. Mangga mitra urang tamatkeun dongengna prung ah. Jurig cai rada saber hatena manehna ge dina hatena mah ngaku yen akirosihan teh aya punjul ilmuna. Cilaka yeuh. Cek gerentesna berat reret nitenan sabudeureun lantaran geus dikepung ku wujud akirosihan nu aya ratusna. Cakakak akirosian seuri hiji seuri kabeh sorana kuat ngaguru haneuruan silih tema silih susul patumbu-tumbu nepi ka eueuh eureuna. Jurig cai kuat ngagebeg sora seuri asa nancep kana ceuli ngajeletit karasana. Sadar mehna ayeuna keur ngayonan ilmu nu punjul tapi mehna ge boga keneh ajian diri era mun kudu serah bongkokan ka jelema. Era mun kudu omongan mehna sorangan kudu ngahakan sorangan kalayan teu loba pikir seret nyabut bulu irungna jangelek eta bulu irung teh jadi pedang seukeut. Parah mitra bulu irung jadi pedang seukeut aduh ampun. Awas ya dibabat ku aing. Cek jurig cai tapi rob akirosihan ngaronom atuh jurig cai teh atoheun hiuk ngambatkeun padangna dipake narok tarang musuh berat barawak salah saurang musuh kababad belah jadi dua tina embun-embunanana parat kana bujurna tapi aneh tengah goler kalah ting celegede-gedei jadi dua
ting cakakak seuri leungeunna Rangga rek ngarontok ka jurig cai. Tah dugi kadinya nya mitra. Tungtung dongeng dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga mitra wilujeng ngadangukeun. Bangsat sia manusia geuning kalah ngalobaan tapi awas ya. Hiuk-hiuk pedang nu asalna tina bulu irungna teh dipuntirkeun luhureun sirahna. Wer hiuk dipake ngababan musuh. Gelencang musuh na pararotong huluna. Aya nu pegat cangkeng oge, aya nu sapat beheung, aya nu rumpung sukuna. Tapi orok kaya jelug-jelag deui jadi wujud nu sarua, nu tadina potong 2 jadi 2, nu potong 3 jadi 3, atubatan beak kalah kan nambahan tungtungna jurig cai teh ambek barejeng seber saeutik. Bangsat dibabat sia ku aing. Hiya. Gajeleng seak-seak nyabet-nyabetkeun pedangna nu geus sapat dicacag deui terus ngamuk nguak ngawik ngababi buta. Dina ku gancang-gancangna gerakan tepi ka teu kaciri wujudna nu kaciri ku batur nganting kolebat cahaya kilat. Seseukeut pedang nu nyabetan musuh nu sorana ngaguruh mata ketir, tapi dina sela-sela nu ngaguruh kitu teh kadenge sora aki rosihan ngagak-gak seuri. Beakeun tanaga sia jurig ku aing tepi kairah oge moal ditadenan sia. Jeleg wujud akirosian kalah ngalobaan. Taneuh nu sakitu legana teh meuni pinuh. Anak buahna anu kawas prajurit malundur bari lalajo gegedugna anu keur ijen jeung jurig cai. Mitra kaum dangu, teuing sabarapuluh ratus jurus nu geus dikaluarkeun ku nu tarung. Akhirna jurig cai teh teu burung beak tenagana. Jadi eueuh hasilna sabab musuhna angger ngalobaan. Ambek nyedak tenaga midak keloweng pedang dialungkeun cereb kana tangkal cau kulahek tangkal cau ngulahek leuleus terus tutung jika kaduruk. Kerelas si pedang teh ngaleungit. Belesat aya cahaya kilat ka jomantara. Jurig cai kabur teu wanieun deui ngalawan terus ngabelusur ka luhur nembus poekna peuting disusul ku sora anu ngaguruh. Bangsat lompat ke mana sih ya? Di udah ku aing. Cek akirosihan bari tangga. Kabeh anu sakitu reakna teh tangga sarua terus sakabehna pating belesat ka jobantara nuturkeun jurig cai. Teu sawatara lila aya kilat ngabelesat nyamber cahaya jurig cai siut beranyai. Cileger sada gelap mata katorekan disusul ku datangna guludug anu ting beledug sorana ting sareor kaunggar madahap koceak aya sora anu ngoceak. Seor aya angin nyeor barasat aya nu murag ti langit kebut sada nu murag kalemah tepi ka inggeung.
Wadia balad buru tewak. Buriak anak buah Aki Rosihan nu jiga prajurit teh ngudag muru ka tempat anu murag. Ting belesat gancangna nandingan kilat. Rob ngaronom ana breh nya weh jurig cai ngajoprak tempes empes. Dadana tutung disambar ku kilat. Ger para prajurit teh surak. Mitra kaum dangu Aki Rosihan geus nepi kadinya, maehna nangtung di deket jurig cai anu geus teu walakaya. Hatena lugina sabab tugasna geus rengse. Teu burung modar sia jurig. Aki Rosihan sugema bari nulak cangkeng. Ayeuna mah awakna geus teu loba deui ngajirim ka bentuk asalna. Geus kitu hiuk aya angin mending ngaguruh. Tatangkalan ting pelenod kalakai rabang haliber. Peladug datang haseup ipis mindingan jurig cai anu geus binasa teh. Eta haseup muih mindingan ka para prajurit, beukila beuki samar wujudna nu akhirna les teu kaciri hiji-hiji acan. Jurig cai jeung anak buah Aki Rosihan anu degdeg pangadegna jiga prajurit teh ngaraleungit. Gerung sada angin naik ka luhur beuki lila beuki jauh sorana beuki laun. Les teu kadenge deui didinya jadi jempling, teu kadenge nanaon. Menang sajongjongan mas simpe, malah sora jangkrik oge asa eueuh nu kadenge. Urut tadi rame jeung ngaguruh oge ayeuna mas simpe meuni asa jempling kawas di kuburan. Tapi lila-lila krik-krik sada jangkrik di sarada deui jeung kangkang kongkongna sada bangkong. Kocapkeun palebe sapara kanca. Nu tadi cara langap teh lila-lila mah saladar ting renghap. Bari narik napas jero kawas anu lilir tina alam pangimpian. Memeh ngomong ting lalieu heula bisi lain dina alam nyata. Oh, urang teh aya di mana ieu teh? Ceuk palebe bari rungah ringeun. Iya pantes lalajo perang, tembal Ki Darma. Mun kitu masih diklaim ngimpinya. Bah Solihin nimpalan. Nyalain ngimpi atuh bah, tembal Pamamad. Jep atuh jempe deui. Panona marolong keneh kana urut perang Aki Rosihan jeung jurig cai teh. Asa kacipta keneh kaciri keneh sorana anu ngaguru. Barang keur ngaharuleng kitu kadenge aya nu batuk di tukangeun. Sora aki-aki gebeg sararea ngarenjag meh bareng ngadalieu ka tukang. Ana breh teh Aki Rosihan nu tuluan melong bari jeung ratu jantung. Beakeun karcis Aki mah teu kaburu lalajo kumaha rame cek Aki Rosihan kawas nu ngaheureuyan. Abah Solihin colohok melong. Oh iya teh Aki Rosihan. Nyaho dewek jangpung. Ada gitu, saha? Aduh, Aki, kapanan sidik tadi teh Aki aya di ditu. Abah Solihin bari nunjuk ke tempat sesa perang teh. Ulah rezeki, bieu teh Aki aya di ditu apan? Palebe milu ngayakinkeun. Aduh, asa dina pangimpian abdi mah Aki, can percaya kana panon sorangan ieu teh. Sebab saumur demelah karek ayeuna nyaksian tarung anu samodel kitu. Ki Darma ngebrehkeun si hatena. Kon bae danggeus hayu ayeuna mah urang baralik
diajak baralik teh ku kirosihan ieu palabe oge nu sajana kalah ka palahak polohok arembungan baralik. Gak mau pulang, maunya digoyang. Gak mau pulang, maunya digoyang. Cager, Abah Solihin Mitra. Cager, hayo orang baralik ka imah ke heula sabab aya badabi kanan. Cek akirosihan deui bari nyantak nyadarkeun anu keur ngarelamun. Atuh akhirna mah ditembal ku sararea mangga cenah. Bring sararea indit ngaralit langsung ngajugjug ka lembur Batu Nunggal. Sajajalan teu aya anu ngaromong, eueuh nu wani miheulaan da bisi salah kecap. Angin pating hiliwir dang daunan aroyag pating arulang. Sorana pating korosak kawas anu ngahariring. Jangkrik reang disarada bangkong kangkang kongkong cari cangkas jang bebence kadenge deui ayeuna mah sailaharna. Mitra kaum dangu jurig cai binasa kulengeun akirosihan. Tur teu kakocapkeun deui kaayaan lembur Cimuntur jeung lembur Batu Nunggal dina tahun 1815 harita. Poe ka poe geus kaliwatan, minggu baganti minggu, kurunyung bulan, beak bulan kurunyung tahun, tahun geus kalewatan. Walanda anu ngajajah Nusantara teh geus miang mulang kasarakanana, disusul ku Jepang anu nincak lemah cai. Heuleut sababaraha tahun kahareupna Jepang dibom ku sekutu. Bom atom meledug di wewengkon Nagasaki jeung Hiroshima, ngabalukarkeun Jepang mulang ninggalkeun jajahanana. Tidinya mah lemah cai kaguratkeun ku carita sajarah tina agresi Belanda kahiji, dituturkeun ku agresi Belanda kadua. Tanah Parahyangan oge kungsi aya peristiwa Bandung Lautan Api, peristiwa gede nu kajadian di beh wetaneun Walungan Citanduy, tepatna di wewengkon kota Bandung, Jawa Barat. Dina kaping 23 Maret tahun 1846. 200.000 jalma penduduk Bandung ngaduruk imahna sewang-sewangan, terus ninggalkeun kota Bandung ngungsi ka pegunungan nu aya di beh kiduleunana. Hal ieu pikeun nyegah tantara sakutu anu arek ngagunakeun kota Bandung pikeun markas strategis militer tina perang kamerdekaan. Teu kakocapkeun lilana waktu harita, lemah cai akhirna jadi kapimilik deui nepi ka ayeuna jadi Nagara Kesatuan Republik Indonesia. Mitra kaum dangu tina zaman kemerdekaan, nepi ka mangsa-mangsa Indonesia jadi negara berkembang. Poe ka poe oge geus kaliwatan, tahun ka tahun geus kalewat. Kocapkeun dina tahun 1887 wanci pecat sawad kurang leuwih kira-kira jam 9:30 isuk di wewengkon anu kaliwatan ku Walungan Citanduy.
Kota Banjar Patroman Jawa Barat geus katojo ku panon poe. Sawareh tempat masih katutupan ku mega anu ngayang di langit nu bekila beki kandel. Dahan garing maruragan manuk-manuk tingkalayang disadapating raricit nyalukan balabaturna. Kandaraan liwat di luhur jalan aspal anu lecir. Rada katebeh wetan kota Banjar Patroman, jalan teh nanjak mudun arula arile. Angin leutik ngahiliwir sorak kalakson di sarada. Angkutan perkotaan anu dipulas ku warna bodas susu geus mulai rame. Aya anu ka Cisaga, aya anu ka Lakbok, aya anu ka Banjarsari, aya anu ka Cirahong jeung sajabana. Angkutan perkotaan teh maju eureun pikeun naik nurunkeun panumpang. Teu sawatara dilatih harita, poe maju ka wanci tengahna. Panon poe masih moncorong keneh cahyana bengras pikawaseun. Langit ayeuna mah lenglang taya aling-aling. Manuk angger recet diserada ngabagiakeun sang surya nu cahyana sumebar kasaban madhab. Dina kaayaan kitu, sawareh warga kota Banjar Patroman geus arindit tisu keneh ka tempat gawena sewang-sewangan. Aya anu ka kantor, aya anu ka pabrik, aya anu ka pasar, aya anu ka sarakola, aya anu ka sarawah, ka kebon jeung sajabana. Kocapkeun di jalan aspal, jalan raya, ditungtung pengkolan sanggeus pudunan lewateun wewengkon Karang Kamulyan nu rada panjang. Aya hiji bus merek Mercedes buatan Jerman tahun panganyarna nyemprung dina jalan aspal anu lecir, mungguh teu kadenge sorana seutik-eutik acan. Nu kadenge teh ngan saukur soraban nu nincak kana jalan aspal, sadana ngahieng bangbaran. Kawantu mesin HD katurug-turug jalanna eueuh anu renjul. Geus nepi ka tungtung pudunan, ceos sadarem angin ngaceos. Reg eta mobil bus teh eureun. Dina bodi gigir mobil bus teh ngajengleng sepanduk anu ditulisan Studi Tour SMA Negeri 1 Malingping, Kabupaten Lebak, Go-To Pangandaran. Spanduk warna bodas ditulis ku tinta warna hideung jeung beureum teh ngarendeg samemeh jambatan bus teh. Anu dihandapna ngagulidag walungan Citanduy anu kiruh. Jurut-jurut opatan rumaja tarurun tina bus tuluy lempang ka sisi jambatan. Bro, pangpotokeun aing ye. Pangpotokeun. Cenah ceuk rumaja lalaki nu rambutna galing, awakna jangkung bari mikeun kamera. Foto zaman harita anu merek Kodak teh dibikeun ka baturna saurang deui, terus mehna nangtung di luhur jambatan. 1, 2 cenah mitra, jepret dipoto barasat cahaya lampu bit hurung, tuluy na manusia jan oge sarua narurutan diparoto di dinya. Geus rengse kabehan arasup deui kana mobil bus, gerung mobil maju deui. Mobil bus maju ka kulon, jalanan nanjak muru ka wewengkon pantai Pangandaran. Atuh geus kitu mah di tempat eta terehe deui. Nu kadenge ukur sorak kandaraan nu lalaliwat. Dihandap jambatan. Katenjo cai walungan Citanduy anu kiruh maju ka hilir. Dihandap jambatan teh di sisi walungan masih katembong aya jelema anu keur nguseup duaan. Lung useup dialungkeun kana cai nu ngajumleng, nu ngaruseup diuk andep perak dina jukut nu semureumisan. Nu hiji deui diuk na luhur batu. Angin ngahiliwir nyak serak tiis ngusapan tonggong ngeunah karasana. Mata nu duaan dipake manco kana tungtung jejer, kana kenur, kana kukumbul sakapeung panon dalajo budah cai nu silih udag, sakapeung panon dalajo cumplung kalapa anu palid, sakapeung lalajo tungtung daun nu kaoyageun ku angin, pikiran muser hayang meunang lauk gede. Mitra, cai walungan Citanduy harita ngangkleng malidikeun runtah lalaunan. Ngaguratkeun carita naon bae anu geus kajadian dina peradabanana. Walungan Citanduy saksi bisu anu teu bisa cacarita. Ngan saukur budak SMA bieu anu ngadongengkeunana. Ngan saukur kapedar ku jalma dina jejer anu barareda.
Palawargi kaum dangu duki ka dieu dongeng jurig cai walungan Citanduy ditamatkeun. Hatur nuhun kana pangrojongna khususna ka subscriber dongeng Sunambang Anggang oge ka sadayana anu tos satia manco boh ti wewengkon mana bae. Ngahaja manggang ngadongeng sanes kutiasa sareng jago ngadongeng. Ieu mah itung-itung kanggo mulangkeun katineng pang beberah manah sakantenan ngamumule basa Sunda supados teu kasilap ku zaman teu katutup ku masa. Kanggo para pencinta dongeng Sunda nu aya di tatar Sunda khususna Jawa Barat sareng Banten kumna kapalawargi sadayana di mana bae ayana. Pamuga urang sadayana aya dina ginanjar kawilujengan mulus rahayu berkah salamet. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin nya mitra. Wilujeng mapag lebaran tahun 2002 genep. Lebaran Idul Fitri teh ya. Atuh sakali deui mah Anggang oge nada dihapunten bilih aya lepat basa lepat carita oge bilih aya anu kasebat tempat sareng nami anu sami. Da ieu mah ngana saukur dongeng teu kedah baper atanapi dibawa perasaan. Kumargi teh aya patula-patrina sareng nu sanes-sanesna. Ieu mah ngana saukur dongeng ngabobodo anu cengeng. Kumargi kitu teu kedah janten dicacandakan perasaan atanapi baper nya mitra. Aturina dongeng anu pamustungan ieu manggang nada amit mungkur amit mundur susuganan engkeun dina mangsa nu kapayun urang tiasa patepang deui dina pagelaran dongeng Sunda anu anyar. Kembang pinetik Sinabaran Sari tutup lawang sigotaka permios cak. Ulah hilap, like, subscribe, and komen. Laras pisan. Nu moyok disambat, nu muji dihormat, anu ngejek dilelewe, anu haan disobat.